Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana kimusonib tutug rampung beres roes purugat paragat mertelakeun kalam, mertelakeun kalimah, mertelakeun kalim, mertelakeun kawal. Le sareng contoh-contohna sakumaha disetar dina 3B. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul labdun mufidun mufradul ismin wa fi'lin mahar pintan sim wahadihi salah asuha hiyal eta hiyal kalim wal qawlu labdun apa damu mutlaqon qakum qad wa inazai danir eta danir tayana kimusonib rek tanang tumandang made ngaibrazkeun perkawis kalimah anu nomor kahiji dina sajumlah kalimah anu 3 teh. Kahiji kalimah isim, kadua kalimah fi'il, katilu kalimah haraf. Lismin wa fi'lin summa arfin sim wa adi salasu kalim. Kumaha ni perkawis kalimah isim bedana sareng kalimah fi'il teras sareng kalimah haraf. O diwaler ku kimusoni fal ismu bitanwin ifa arfi habdin amin wa ali. Fal ismu mangka bakal ngucapkeun abdi ka aranjeun kabeh santri Riyadul Mutalimin anu gede leho saware, nu bau dole saware, anu seungit saware, anu berseka saware, anu rarapi saware, anu gari mabukna saware, awewe nu bararawu kesang saware, anu diwedak nu dilipan tapi teu mandi saware, aya di sido sateuleuna di celaan tapi cenah teu mandi, anu rapi aya gitu. Ari tetenggerna kalimah isim tina sajumlah kalimah anu 3. Sakumaha jurumiahna kalimah anu 3 teh min kumaha wa aksamu na arbaatun aksamu nya jalimanan cek dina imriti nama lismin wafi tan lismin wafi arfin tan. Fal ismu mangka bakal ngucapkeun kuring karanjeun kabeh santri Riyadul Mutalimin anu kararasep jeung anu naon tah gitu. Ari tetenggerna kalimah isim tina sajumlah kalimah anu 3.
ngagaclok ta asal kalam uripa kadinya taati eta uripa bisa dikanyahokeun ieu kalimah isim bedana sareng kalimah fiil miwah kalimah harap logat Jawana mah atasnya enak logat Sunda kunaon cenah eta kalimah isim kurang bisa kanyahoan kurang bisa disebat yen eta kalimah teh disebat kalimah isim biasa urang nyebatkeun yen eta kalimah teh namina kalimah isim saur ki musonif bitan wini bitan wini bitan wini bitan wini kalawansa kalebetan tanwin tina sajumlah tanwin anu opat nyata tanwin tamkin tanwin tankir tanwin muqabalah tanwin iwa nu sok pada tanwin teh aya aqsamu tanwi ni ma'asrun aika bi apa taksi wa ghairima umizama bil wa awid akarujidra wikidira goli wama umiza nu masur mah opat hiji tanwin tam kadua tanwin tankir katilu tanwin kaopat tanwin waktu tiasa dikanyahokeun ku urang bila mana cenah apahmi hoyong terang kalimah isim mangka bila mana aya hiji kalimah lajeng di barisan eta kalimah teh tungtungna tungtung harapna ku baris tanwin bade tanwin tankir tanwin tamkin tanwin muqabalah atawa tanwin iwad anu dina ijaiyah mah bade tanwin jabar bade tanwin ngan teu aya tanwin sukun mah nya kitu tamangka ketahuilah bahwa kalimah anu huruf tungtungna di pasian baris tanwin itu dinamakan kalimah ku sabab uripa kurang bisa dikanyaokeun isim teh ku sabab aya ciri kalimah anu rupina lamun tanwin jabar berarti cirina teh tanwin jabar lamun teh mah tanwina tanwin jr berarti cirina teh lamun teh mah ps tanwina teh berarti cirina teh tanwin ps ku sabab nomor kahijina ciri isim teh adalah tanwin bitanwini betan contohna Zaidun ra'aitu Zaidan maror bisa din geus datang saha geus ningali ka Mama Zaid keun abdi ka Mama eta nu mudakar najaat hindun ra'aitu indan marartu bihindin geus saa ibu hindun geus ningali ka ibu hindun
nyimpankeun abdi ka ibu dun eta anu akil kir dun akir roa itu kir dan marar kir din geus datang monyet geus ningali abdi kana monyet geus nyimpangkeun abdi kana monyet eta nu mudakar kirdatun jaat kirdatun roa itu kirdata maror tu bikir datin geus naon monyet bikang geus ningali abdi kana monyet kang geus nyimpangkeun abdi kana monyet kang eta anu mufrad oh senufrad heula we capek amang mah nya pernah juga iskolot pamit capek ente can kolot bawasnya wungkul aya ta eta jaa jaedun anu dianggo contoh kalimat isimna lapa jaed naon cenah eta teh jaedun ciri isimna atik tanwin naon aya ciri isim tanwin saur saha kumaha cek imritina mana bil hobdi pal tanwini bit tak kitu tik tah pal ismu bitanwini bitanwini pal ismu bitanwi saur saha deui kumaha jurumiahna wa tanwini berarti atuh lafaz jaidun teh disebatna kalimah ciri kalimah isimna tanwin naon ps ro'aitu zaidan tanu dimaksudku contoh kalimat isimna dina lafaz zaidan ro'aitu zaidan lafaz naon cenah ajengan yeuna maka urang lafaz naon zaidan teh kalimah naon naon ciri isimna aya kitu ciri isim tanwin saur saha kumaha saur imritina gitu mana lagamna ge pal barang pal sok jangan ajengan heula pal ismu bit sok bitanwini bitanwini pal ismu bitanwini bitanwini alah nih usahanya kudu pagi-pagi na ieu jalan-jalan ngadres Quran gitu diolahragakeun cara dan abdi Allah gitu jadi napas teh ieu panjang gitu tidak ke jalan cagak panjang nanti panjang seger dadana gitu tah ciri isimna teh naon ajengan aya ciri isim tanwin saur saha deui majurumiahna wa tanwin marartu bizaidin marartu bizaidin contoh kalimat isimna cenah teh silpi lafaz naon bizaidin teh contoh naon hello contoh naon kalimat naon ciri isimna aya ciri isim tanwin saur saha kumaha cek imritina saur saha deui kumaha jurumiahna gitu tah jaat hindun di lafaz jaat hindun satria mana kalimat isimna
gue dipecak ngadadak sampai gak ada napasan. Naon contoh kalimah isimna? Hindun teh contoh kalimah naon? Naon ciri kalimah isimna? Tanwin naon? Tanwin aya ciri kalimah isim tanwin. Saur saha? Kumaha cik imritina? Saur saha deui? Kumaha cek jurumiahna? Ra'aitu hindan. Di apa ra'aitu hindan ote naon kalimah isimna? Hindan teh contoh naon? Naon ciri kalimah isimna? Tanwin jabar. Aya kitu ciri isim tanwin. Saur saha? Cek imriti kumaha pokna? Alah, nah gitu lagam naon mah. Siga mek jiger mah. Sok pal ismu bitanwini bitanwi. Pal ismu sok bari nahan leho atuh maneh teh. Jadi kitu syaratnya. Cek saha deui? Kumaha jurumiahna? Wa tanwini. Marartu bihindin. Bihindin dan abi naon contona? Contoh kalimah isimna marartu bihindin. Bihindin contoh naon? Contoh nya contoh naon? Contoh marartu bihindin. Contoh kalimah isimna marartu bihindin lapan naon dan nabi? Bihindin. Bihindin teh contoh naon? Contoh kalimah naon ciri kalimah isimna? Aya ciri kalimah isim tanwin. Saur saha? Sok kumaha imritina? Saur saha deui? Kumaha jurumiahna? Bita wa tanwin. Jaa kirdun. Pahami naon kalimah isimna dapat jaa kirdun? Kirdun contoh naon ieu kirdun teh? Naon ciri kalimah isimna? Aya ciri kalimah isim tanwin. Saur saha? Jurumiah sok jurumiah anak kumaha? Wa tanwin cek saha deui? Kumaha cek imritina? Nah, Pak Imu. Tak itu mere buat teh jadi teu jelas. Kumaha? Pal. Ra'aitu hindan oten oten deui. Lana ra'aitu hindan contoh kalimah isimna lapan naon? Ra'aitu hindan. Lapan hindan contoh naon teh? Kalimah isimna ciri kalimah isimna. Tani jaba aya kitu ciri kalimah isim tanwin. Saur saha? Kumaha saeu imriti teh? Saur saha deui? Kumaha jurumiahna? Teu kada dilagamkeun namanya. Marartu bihindin. Lana. Oi. Mana contoh kalimah isimna marartu bihindin? Bihindi sorana badag ieu. Bang bas ieu. Nah, contoh naon bihindin teh? Kalimah isim. Naon ciri kalimah isimna? Aya ciri kalimah isim tanwin? Aya. Cek saha? Kumaha imritina? Wah, badag. Serius ya. Geus biak we sabriji maneh sakola. Badag sora awak lemet. Oh, pal ismu bir.
Cek saha deui kumaha saur jurumiahna watan wini kagitunya jaat naon jaat jaat kirdatun mana ciri kalimat mana kalimat isimna jaat kirdatun Miftah jaat kirdatun mana contoh kalimat isimna kirdatun contoh naon ciri kalimat isimna aya ciri kalimat isim tanwin aya saur saha kumaha cek imritina saur saha deui kumaha jurumiahna tanwini maro roaetu kir datun jaat kir datun roaetu kir datan min mana contoh kalimat isimna kirdatan contoh naon ciri kalimat isimna aya ciri kalimat isim tanwin saur saha kumaha imritina saur saha deui maju rumiahna tanwini. Jadi kasimpulanana ciri kalimat isim anu nomor kahiji teh nyaeta tanwin tina sajumlah tanwin anu masur mah 4 lamun ngetang sadayana mah aya 10 anu diseratkeun mah tanwin jabar tanwin jair tanwin PS sakumaha surubetna pal ismu betan ni betan wini pal ismu betan wini betan wini aya deui cenah ciri kalimat isim salianti tanwin waleranana uripa gitu bil hobdi uripa wabil hobdi jeung bisa dikanyahokeun eta kalimat kana reng-rengan kalimat isim tabila mana baris tungtung harap eta kalimahna teh dipasihan baris JR atuh tiasa ditarik kesimpulan kurang sakur-sakur kalimah anu harap tungtungna di JR-keun mangka eta kalimah teh disebata kalimah isim. Ciri kalimat isimna nyaeta JR cek bahasa Arab mah nyaeta khofad kusau khofad teh jadi ciri karena kalimah isim nomor sabriji nomor 2 sakumaha surubetna pal ismu ulah kana bitanwini tah kieu berada pal ismu wabil khof di bil khof di pal ismu bil wa pal ismu wa bil khof di wa bil khof di itu pal ismu wa bil khof di wa bil khof di pal ismu bil khof di wa tawau harap atap al khofdi di atapun kana lapad bitanwini wal matufu ala majrurin majrurun wa alamatu jari kasrotun dohiratun bi akhirih. Tah jadi lapad al khofdi pangna di JR-keun kusau diilukeun kana kalimat di JR-keun deui nyata lapad bitanwini. Ari bitanwini mah tah harap tungtungna teh nun nya di pasien baris JR wal khofdi mah harap tungtungna teh nyata dod sami di pasien baris JR tadi di ieu we di tamu ba harap jar anu aya dapat bitanwini dilebetkeun kana bil khofdi. Jadi walaupun teu diserat eta ba harap jar tapi gitu dina amal jeung dina makna diayahkeun. Jadi pal ismu kaya wabil khofdi.
ngan bakna ditayakeun jadi wal khofdi we ngan sangkan ngeunaheun jadi dalil jadi macana kieu fal ismu wabil khofdi wabil khofdi fal ismu wabil khofdi wabil tah bade naro tah kadila bi tanwini kalimah naon dila kalimah isim naon ciri kalimah isimna aya ciri kalimah isim JR saur saha kumaha cik imritina saur saha deui kumaha jurumiahna ini robu bil khofdi tuluy wal khofdi atik kalimah naon kalimah isim na ciri kalimah isimna khofad atau cek bahasa Sundana mah aya ciri kalimah isim JR saur saha kumaha cek imritina cek saha deui kumaha jurumiahna bil khofdi lamun dina contoh mah jaa zaidun ra'aitu zaidan marartu biza tah lapad bijaidin tah anu aya lapad marartu bijaidin teh ieu teh contoh kanggo kalimah isim naon ciri kalimah isimna JR ngan ngawotan ieu mah tanwin JR na ngawotan mangna ditanwinan ku sabab lapad jaidna teu ngawo alif lam tah berarti atuh ayeuna bisa ditarik ka sima kurang ati bila mana aya kalimah mimitina ngawo alif lam tah JR na teh ulah nganggo contona bit tanwini aya alif lam naon samsiah tuluy wal khofdi aya alif laman teh aya alif lam naon komariah tah kusabit tanwini aya alif laman wal khofdi ge aya alif laman mangka khopadna atau JR na teh teu nganggo kusabab aya alif tah sadengkeun alif lam teh pan tina ciri ma'rifat nya JR oge tuluy tanwin oge sapalina tina ciri kamarifatan jadi teu meunang dina hiji kalimah aya dua ciri kamarifatan jadi kudu dipake hiji tama anu kudu dipake anu pangawalna nyaeta alif wa qadimil awwa la indal wadi pasok diserat wa akhirul wa akhiril akhiro imdal perkara ti heula kudu diheulakeun perkara pan dari kudu tuh matak alif lam dipayunkeun tanwin ditayakeun tah matak ieu bit tanwini tanuna di JR-keun wungkul tanpa ngawa tanwin kusama mimitina aya alif untuk ieu bit tanwinin wah eta mah isin atuh atawa wal khofdi teu wal khofdin tapangna teu ditanwinan kusama mimitina ngawa alif talamun jaidin mah mimitina teu ngawa alif matak JR-na teh nganggo jaa zaidun ra'aitu zaidan maror tadun jaidun dun ngawa tanwin jaidan dan ngawa tanwin bijaidin din ngawa tanwin naon sabab ditanwinan ku sabab mimitina teu nganggo kitu teu nganggo alif lam jadi lamun mimitina aya alif lam baris harap tungtungna teu kengeng ditanwinan lamun mimitina aya alif lam mangka harap tungtungna teu kengeng ditanwinan gitu nya tah contona nu teu ditanwinan bitanwini wal khofdi tah anu
Di tanwinan jaedun, jaedan, jaedin gitu tah. Waktu tiasa ditarik kesimpulan kurang sakur-sakur kalimah anu harap tungtungna di pasian baris JR. Imah JR wungkul ku sabab mimiti kalimahna nganggo alif lam. Mode contohna bitan wini ejeng wal khofdi gitu atawa cenah mimitina teh teu nganggo alif lam berarti harap tungtungna kedah nganggo tanwin model lapad bijaedin gitu. Maka ketahuilah kalimah itu dinamakan kalimah ciri kalimah isimna nyaeta khopat aya anu nganggo tanwin aya anu teu nganggo. Anu nganggo tanwinna kusa mimitina teu aya alif, anu teu ditanwinana kusa mimitina aya alif. Sakumaha saur imritina fal ismu wa bil khof wa bil khofdi fal ismu wa bil khofdi wa bil sakumaha saur jurumiana fal ismu nah gitu. Ayeuna ki musannif nu beres nerangkeun satengah bet anu dieusi ku nerangkeun ciri kalimah isim. Anu neme diterangkeun ciri kalimah isim teh dua kahiji tanwin, kadua khofat, sakumaha ceuk satengah betna fal ismu tanwin ini wal khof eta khofdi ri pal is mobitan ini wa khofdi eta khofdi wa harfi khofdin wa bilamin wa alif wa harfi khofdin wa bila. Nah enjing lah diteraskan kitunya wallahu a'lam. Baca logat